nu matak dek mana aya nu dia sesali jamal aya nu kudu dia sesali jakal teh ge kudrat Allah keur hiji kudrat bae taluk nangke kudu urang nyaho taluk irodat kudrat ngan kabeh ge kang patalukna teh ieu teh kana nu mungkin Allah mah teu katalukan ku kudrat. Jadi atuh berarti atuh urang teh kapanggih urang jeung batur teh kudrat jeung kudrat sifat Allah hiji teh dua teh tilu. Atuh hakikatna mah ieu acak-acakan dunia teh atuh emang kudrat Allah kos kieu. Nah, mulai kuari takdir berarti kudrat teh eta teh kakawasaan Allah Maha Kawasa. Qadir berarti lantarannya lah anu utar atur takdir ka urang. Urang jadi jelema kos kieu sakieu per detik ieu geus aya takdir Allah sakieu isuk wallahu alam kumaha. Dek naon coba atuh nu kaluar ti Allah jamal aya nu cak Allah lamun sia dek maksiat ka aing teh angan bumi nu ku aing teu kadaleun itrati wa bial ibadamu takidi minum musara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dzawi rahimi. Nyaritakeun masalah martabat manusia. Aya jelema diangkat jadi nabi, jadi rasul. Teu bisa tamah urang usaha hayang jadi nabi teu bisa. Aya ge nabi Cengkareng Tugimin aya jelema diangkat jadi nabi hungkul moal bisa diusaha. Nabi mah langsung pemberian ti Gusti Allah Subhanahu ta'ala. Berat jadi rasul, berat jadi nabi. Dek dijadikeun panglima dakwah teh atuh kudu nu bener-bener dirina. Sanggup ngorbankeun harta, sanggup ngorbankeun jiwa, sanggup ngorbankeun segala-gala. Lamun Kangjeng Nabi Ibrahim ngorbankeun anak kudu dipeunci. Mun Qabil jeung Habil ngorbankeun harta dipasrahkeun ka Gusti mana nu leuwih bagus. Lamun Kangjeng Nabi Ayub kabeh dipasrahkeun ka Gusti Allah geus we di jero hate teh secuil dunia, secuil harta, secuil pangkat, secuil keluarga. Awak ke geus teu diurus. Urang mangurusan harta tinggalin ibadah, urusan anak tinggalin ibadah, urusan pemajikan anak yang kawin deui diurus. Cenah Kangjeng Nabi ge nyandung tuturkeun ku sia nabi atuh ya Kangjeng mah teu aya saeutik-eutik acan tunduk ka pamajikan. Ayo urang mapan urang nu usaha, urang anu mangneangankeun sagala, tapi urang pan sieun ka pamajikan. Pan pangbelon-belon aja lemah eta. Urang. Duh, Gusti Allah. Teu bisa ngomong ku kumaha. Datang ka ulah di urusan awak, hartina ulah di urusan awak teh ya. Teu kaburu ngurusan awak, ngurusan roh bae. Kayak kitu bae teu diurusan awak, roh ge teu diurusan, tah mah edan beneran ngaranna atuh. Ieu mah teu kaburu ngurusan awak acan lantaran sibuk ngurusan batin. Sebab nu mantak teu kaburu tah ngurusan awak. Pikiran teh asa deuk paeh. Eueuh rencana hayang ieu itu. Hiji bae embung hate poho ka Allah. Embung awak digunakeun lain ka Allah. Awak memilu
sebab ieu mah ukur wadah nu diwadahanana ruh di jerona aya qalb. Jadi teka buru tah ngurusan naon gitu ngaranna awak. Jadi sibuk ku ngurusan ruh baik. Gitulah cerita-cerita tentang para rasul, para nabi. Selesai nabi ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu dilanjutkeun ku para wali-wali Allah. Mun lain ku wali moal beres atuh agama mah sebab nyana teh sambil menyelam. Kitu bae terus bae. Kadeleuna mah ku urang keur ngagungkeun ka Kangjeng Nabi horenganan hayang leuwihna. Eta teh panyakitna kos kitu. Kadeleuna mah luar biasa di panggung teh nyaritakeun Al-Qur'an, nyaritakeun hadis, horenganan di tukangeunana mah hayang kabeli ban. Ieu nu bahaya ge dakwah model kos kieu. Kabelah ditu mah kajen disumput-sumputkeun ge moal bisa sebab ke kadeleuna nyana aya di panggung. Hidup. Hidup. Kitu kan pun hidup. Eta. Melenceng geus tah. Geus melenceng. Ulah aya semu-semu dina agama mah. Langsungkeun bae. Ulah aya nipu diri. Ulah aya nipu diri, ulah aya nipu umat supaya jelas moal bisa lamun lain para wali Allah subhanahu. Kadeleuna mah pondok pesantren Yayasan Al-Istiqomah. Kadeleuna yayasan Islam Al-Istiqomah horeng di jerona mah dek dudunya nipu takos gitu. Yayasan berbagai yayasan teh geus lain murni ikeur carita dunia kawalian teu salah. Besi pajar nyalahkeun kula lain mun keur carita kitu persaingan pendidikan boleh-boleh saja. Boleh-boleh ieu mah keur carita kemurnian. Kemurnian keur ieu mah makomna makom wali. Geus tah mah kos kitu mah sampah. Sampah tah mah. Lamun keur carita persaingan pendidikan, wah, bila perlu nyen Universitas Islam, silakan. Ti mimita mi teh madrasah. Datang ke sanawiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah terus datang ke universitas, keur nyaritakeun persaingan pendidikan. Silakan, henteu salah-salah teuing. Kejar ku urang mimiti bahasa mimiti bahasa Inggris bahasa Arab datang ke bahasa Jawa koeklos. Eta keur eta persaingan. Ndek kumaha dakwahna lamun urang ka Jerman teu bisa bahasa Jerman. Ndek kumaha dakwahna mun urang ka Inggris teu bisa bahasa Inggris. Ndek kumaha dakwahna ka Amerika urang teu bisa bahasa Inggris Amerika. Beda Inggris jeung Inggris Amerika aya perbedaan setik. Perbedaan setik, adapun di grammar nama sareng ngucapkeunana beda. Lamun bahasa Inggris asli ngadahar kurupuk eta kadengena kurang kekersekan. Eta Inggris asli eta. Nah, kuari perkembangan Islam emang kumaha? Urang mangan saukur kitu ti desa ka desa ti kecamatan disebut kurung batokeun. Ningali perkembangan di dunia, kumaha perkembangan Islam di Inggris kuari. Sakitu ditikeman, dibunuh, dipenjara tokoh-tokoh Islam. Ternyata kuari teh kemulusan jeung kaluhuran Islam di Inggris teh geus aya masjid gede luar biasa di tengah-tengah kota Inggris. Di Belanda teh geus aya kuari mah tah. Masya Allah. Di Belanda sarua kejemnya luar biasa, tapi terus bae tokoh Islam. Kuaring geus aya majelis taklim di tengah-tengah kitu kota itu Belanda teh Holland. Di Amerika geus teu katahan, matak beuki benci bae. Negara-negara Eropa teh benci jasa ku ari ka Islam. Sebab sakitu ditikeman dibunuh terus bae.
Di Indonesia disingsieunan terus bae. Geus sabaraha nu di penjara, sabaraha nu dibunuh, sugan sieun henteu biasa bae. Urang nu kadenge ku urang bae Amir Biki dibrolong dadadad sugan sararieun henteu biasa bae. Islam teh aya kos kitu tah Islam teh tah ieu henteu waya paeh mah paeh bae ieu jan henteu perang ge paeh bae. Jadi tenang hirup di Islam mah. Tak ieu di Amerika, di Inggris perkembanganna geus luar biasa. Nah, eta saha eta nu dakwah lamun lain nu bisa bahasa Inggris, paneta nu dakwah ka Inggris teh cikal bakal nama urang Habsyi. Urang Ethiopia jelema hideung ka dinya teh. Kulantaran jago jasanya na teh ibarat-ibaratkeun lana tewak penjara. Meunang 3 tahun dikaluarkeun di dakwah deui. Terus penjara deui, kaluarkeun dakwah deui. Eureun ditembak bae, geus ngabangun masjid. Di Amerika sarua bae, kitu jeung kitu bae datang ka kuari. Ieu hasil peperangan Irak, orang Amerika balik kararuat jasa Islam nu kuari. Henteu diekspos bae kuari ka berbagai media, padahal perkembanganna alhamdulillah. Tah eta teu meunang teh kos kitu teh tadi berita-beritakeun. Kok cenah kiai nyaho kamari ulin ka ditu. Sakedeung malah ka ditu neuleuh, masyaallah. Sugan teh di mana Amerika horengan deket Cikupa aja. Kos itu berkembang. Diadu-adukeun ku Yahudi, diadu-adukeun ku Yahudi. Terus bae Islam. Kurang kumaha deuk dileungitkeun di Indonesia. Mulai diyayasankeun secara zahir mah bagus, kuna saimbang, batin mah eukeur dikebiri. Supaya ulah bisa nyebut cau. Terus tokoh-tokohna diajak di partai supaya ulah bisa ngomongkeun Al-Qur'anul Karim. Tapi terus bae Islam per detik ieu Amerika ge bingungeun ka Indonesia. Terus bae diteroriskeun kuari kembali balik kuari nu teroris mah justru Amerika. Balik deui ka Amerika. Kuari di kerancangan undang-undang nu aya di Indonesia hendak menyudutkeun Islam teh bahaya. Geus datang kuari di Timur Tengah, hati-hati Indonesia. Nu negor malah orang Timur Tengah ka Indonesia lain urang. Nek menyudutkan orang-orang Islam supaya kieu ye engke Islam yang paling baik, Islam yang mengikuti aturan pemerintah, Islam yang paling baik, Islam yang selalu yes terhadap undang-undang Amerika. Itulah Islam yang paling bagus. Di Indonesia teh diterapkan undang-undang eta. Encan aya nu kumaha, padahal di DPR teh loba kiai, di MPR loba kiai. Geus nyahoeun nya eta kos kitu teh bakalna teh tah. Disekan di Amerika. Tah, tapi nu negara orang Timur Tengah, malah orang Mesir, malah orang Baghdad, malah orang Irak melalui kedutaan-kedutaan Timur Tengah nu aya di urang teh negor, hati-hati ya deu kumaha. Teh, urang mah di dia cicing-cicing bae, malah can nyaho-nyaho acan. Tah, ieu deu kumaha teh? Ditegorna ku urang ditu, berarti luar biasa abong Nabi baheula ti ditu. Abong Rasul baheula ti ditu. Di ditu nu hati-hati. Malah kuari ngahinakeun ka Indonesia. Eta orang Malaysia secara zahir nyata teh salah, batin mah bener. Batin mah bener. Kenapa itu Habibie gitu-gitu? Kajian teh disalah-salahkeun ge emang jero nama kos kitu ieu sebenarnya mah. Tah, jeung urang luar negeri teh keur memperhatikan Indonesia aya naon meureun ku ari di Indonesia teh anu sabenerna mah. Jeh, ulah disaha kakak sorot ieu teh Pudoli keur dakwah disorot ku Amerika. Wah, iya Pudoli keur dakwah cenah yang Haji Jamal ya. Barang dideuleu teh ku Amerika biarkan. Tidak membahayakan. Geus kajawa di Amerika teh. Satelit dunia Amerika teh geus dideuleukeun ku ari kangising-ngising ka deuleu ku. Baheula mah Ki Hasyim Muzadi ngobrol jeung kula. Begitu ngobrol jeung Kiai eta mantan kedutaan kitu Qatar, Ki Hasyim kula ngobrolkeun nyaritakeun soal kos kitu tah, asa percaya teu percaya, ternyata kuari mah bukti nyata. Luar biasa perkembangan teknologi. Terus sieun Islam teu pernah aya sieun. Biasa bae. Kuari kanyahoan di satelit ya, saha nu sok hudang ti peuting. Kanyahoan. Barang di dalam teh, wah Habib Rozak bangun malam nonton bola. Iya.
ada dipresentasikan kekuatan Islam teh melalui zahir heula satelit. Atuh urang mah boga pikiran kos kitu lain-lain kakara kuari ja Amerika maneulekeun meme urang aya kitu hese-hese amat sih. Di satelitan ku Amerika ja teu sieun-sieun acan ja urang mah sieun ge ka Gusti Allah. Ja urang meme aya ge Allah geus jahon geus deleukeun ieu rempan-rempan teuing. Ja atuh ieu mah lain nang hayang urang aya ge nang Allah ngayakeunana. Nang Allah maksa aya sia, nang Allah maksa mondok sia, nang Allah ngayakeun ngaji sia, nang Allah ngayakeun hudang sia, nang Allah setel tipis sia, nang Allah. Ya sia-sia lah amat atuh. Ulah sia-sia biasa bae. Biasa bae. Masya Allah. Nah, iya. Rakaatun min alimin cek Kangjeng Nabi sarakaat ti ahli makrifat ka Allah leuwih utama tibatan 1000 rakaat. Onceng. 1000 rakaat datang ke dadas tarang hidung. 1000 rakaat teh lekuk deui asana di dieu macan nyarang aya buan 1000 rakaat 100 encan 100 50 encan 20 encan keneh 10 lamun aya nu mayar teh ge 10 ge encan keneh bae masyaallah kari is 2 rakaat ahli makrifat berbanding leuwih utama tibatan 1000 rakaat. Ya Allah ya Karim. Zikir hiji la ilaha illallah hiji dibandingkan jeung 1000 zikir du teu ngarti ka Gusti Allah memberatan nu zikir hiji. Terus bae mah rakaatun teh rakaatun min alimillah atuh zikirna maca Qur'anna sok buala rupana sodakohna pokona ngabandingna leuwih tibatan 1000 eta teh kumaha kos kitu emang lantaran di jero hatena eueuh naon ngan Allah doang muatan-muatan anu 1000 rakaat atau 1000 zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ulurak lirik mah la ilaha illallah la ilaha aduh jauh koneng amat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bro jeruk bagus la ilaha illallah datang apel aja waduh mantap amplop udah sabarannya iya dah amplop na sabaraha aja kita ieu tah geus nguji-nguji kok benerkeun coba ieu saha tah ye hararese muatan-muatan di jerona hiji be Allah bulit Allah teh lain sakadar Allah sehingga bayangkeunana sebab kieu ahli Allah mah lain hartina Allah nempel ngarasa emang kumaha bisa ngarasa saya ti kieu bae langit bumi jeung eusina ayana langit menang kudrat Allah ayana bumi kudrat Allah ayana makhluk-makhluk nang kudrat Allah hirup paeh melalui kudrat Allah sifat Allah teh teu dua teu tilu hiji kudrat Allah teh hiji teu dua teu tilu iradat Allah teh iradat teh hiji teu dua teu tilu ya keur carita hiji bae heulanan hiji kudrat hiji henteu dua henteu tilu hiji. Nah kuari sa dunia ya kudrat Allah teh ngan hiji. Mun cara listrik mah mun cara listrik nempel kudrat Allah kaki Zaid sabara persen. Nempel kudrat Allah kaki Umar sabara persen. Nempel kaki Bakar sabara persen. Kudrat nu nempel kaki Zaid leuwih gede tibatan nu nempel kaki Umar. Kudrat nu nempel kaki Umar leuwih gede tibatan kaki Bakar. Selalu gitu-gitu we. Cicingna langit kudrat Allah, cicingna bumi menang kudrat Allah. Robahna manusia lempang diuk eta teh kudrat Allah. Kicep kaluhur kahandap menang kudrat Allah. Aya batur jeung aya urang kudrat Allah. Je, atuh ieu teh sepi tidak kudrat Allah. Urang teh kuari keur tikelekep dina kudrat Allah. Angin, hawa, ieu kakaler kakidul kawetan kakulot, angina tapak kudrat Allah. Digerakkeun ku kudrat Allah tapak pagawean digerakkeun ku kudrat Allah.
nuka hirup kurang tan nuka hirup kurang eta teh ngahirupkeun Gusti Allah meunang ngajerokeun Gusti Allah kaluar nang Gusti Allah kajero nang Gusti Allah kudrat teh kudrat keur carita kudrat bae hiji jadi atuh urang kapanggih jeung Ki Zaid eta teh Ki Zaid aya kudrat Allahan urang aya kudrat Allahan kapanggih kudrat jeung kudrat teh eta keneh berarti sarua jeung kapanggih jeung Allah kapan kudrat teh sifat Allah pan sifat mah moal pegat moal pecat tina zat moal pecat tina zat berarti aya kudrat teh aya zat Allahan ngan heula moal kaharti zat Allah mun can kaharti sifat lantaran dina sifat eta ke bakal nempel dina pagawean Allah tapak pagawean Allah teh kasifatan ku kudrat Allah na zat Allah teh aya nu sabenerna mah di mana ayana cak sompralna mah di sia aya Allah cak sompralna mah tah di dieu aya kudrat aya Allah pan kanyawan aya Allah pan aya kudrat jadi urang kapanggih jeung batur teh kapanggih Allah jeung Allah terah murtad ya ngaji ilmu hakikat mah kos kitu gaji ilmu hakikat mah ngaji ilmu tasawuf mah kos kitu tah pok tinggalkeun heula ku urang di jero hate teh urusan dunia urusan pagawean kalahkeun lempengkeun heula keur jaritakeun kudrat eueuh nu kaluar tina kudrat Allah ayana nang kudrat Allah eueuh nang kudrat Allah hirup nang kudrat Allah paeh nang kudrat Allah ndek kumaha aja eta mah jak kabeh kudrat ai kudrat teh sifat Allah ai sifat moal pecat tina zat berarti Allah matak Allah di mana bae ayana cak Kangjeng Nabi urang duaan urang sorangan Allah nu kadua urang duaan Allah nu katilu urang tiluan Allah nu kaopat mun cara listrik teng heulanan nempel ka mana ta'alluq teh ngaranna mun bahasa tauhid mah ta'alluq. Nah, si Ki Zaid mah dibere kudrat teh gede, hiji tanagana luar biasa, wawanenan luar biasa. Ketika gelut di medan laga, perang, wah gagah jasa kos Khalid bin Walid, kos Hamzah, gagah luar biasa. Kudrat Allah na nempel di dinya. Hakikat nama jalainnya anak eta nungupat ngapitkeun pedang teh Gusti Allah. Gusti Allah teh. Nu matak dek mana aya nu disesali jamal aya eueuh nu kudu disesali jakal teh ge kudrat Allah keur hiji kudrat bae taluk lang ke kudu urang nyaho taluk irodat kudrat ngan kabeh ke kang patalukna teh ieu teh kana nu mungkin Allah mah teu katalukan ku kudrat jadi atuh berarti atuh urang teh kapanggih urang jeung batur teh kudrat jeung kudrat sifat Allah hiji teh dua teh tilu atuh hakikat nama iya acak-acakan dunia teh atau emang kudrat Allah kos kieu. Nah, mulai kuari takdir berarti kudrat teh eta teh kakawasaan Allah Maha Kawasa. Qadir berarti lantarannya lah anu utar atur takdir ka urang. Urang jadi jelema kos kieu sakieu per detik ieu geus aya takdir Allah sakieu isuk wallahu alam kumaha. Dek naon coba atuh nu kaluar ti Allah jamal aya nu mah cak Allah lamun sia dek maksiat ka aing teangan bumi nu ku aing teu kadale anu kaluar tina kudrat aing los teangan ku sia tuh ai sia neuk adu kotok bae mah ayo dek kumaha coba tah mulai eta kakarak pembahasan jangan subkeunana ieu jangan subkeunana ka jero hate supaya yakin kumaha jangan subkeunana ka jero hate nu ngatur nanti kudu guru mursyid. Mual bisa guru fikih mual bisa guru alat mual bisa guru tafsir mual bisa hiji guru mursyid nu bisa diatur ku guru mursyid teu raja, teu rakyat, teu nu sugih, teu nu susah. Heulanan. Da sugih mah sugih bae sanajan jadi wali ge. Susah mah susah bae sanajan teu jadi wali. Nya teu jadi wali nya susah. Pamustungan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sugih wali. Masya Allah. Berbagai-bagai. Syekh Abdul Qadir sugih jasa wali. Si Junaid di Cikupa nya teu boga naon teu wali
rusak jasa pan jawali mah teu utar atur ruhani atur kolbu saha nu ngaturna ai can bisa kudu aya guruna nu ngabimbing ka dieu ya urang teh nyaho ka Bandung dibimbing sia jalan ka dieu ya ari karna mah geus dibere ya rute Bandung dek jalan tol ya dek jalan tol Ciawi ka dieu dek jalan tol gitu Purwakarta ya dek jalan anu biasa ya geus aya karna nunungtuna eueuh bisa-bisa lain ka Bandung asana ya bakal nggak jebur di Yogyakarta asana tah saduh nunungtun aya nunungtun apa ngeunah teh dia ya ka dia sanajan tenang bae ulah kenceng-kenceng naik mobilna teh di rest area eureun ngopi heula jeung geus nyaho ieu nunungtuna lah sabira Bandung geus kauji ku jana bakal datang dah heula ngabaso heula geus tenang heula nya geus tah dadahar di dinya ngabaso segala rupa ya ketenang heula aing deki heula beres kiri bawa nya tinggalnya anu mayar bantah tah eta teh Bandung teh gitu kudu nyahoeun ka Allah ka dieu saat nyahoeun lain ahli fikih mu'taratul zahir ieu lah guru mursyid nyana nu nyahoeun sebab nyana geus ngarasakeun akhirat nyana mah jasad di dunya ieu golbuda geus aya di sorga di akhirat jadi nyana teh nunungtun sebab janana geus aya di akhirat geus ketika caknya ulah kadinya tah mah proposal haram moal datang sia aing ge datang tanpa proposal gitu usulah ai dibere onam siapa baju cokot bae kekarti ku nya menghayang jasa tah eta kos garar itu tah ieu kadinya ulah ka dieu ulah terus dimurni-murnikeun kolbu teh dimurni-murnikeun takkan geus aya Allah doang di jero hate kumaha tah salatna teh lain sorangan eueuh lantaran kudrat Allah anu ngarobahkeun urang Allah nu mantak ulah waka ngaji batin lamun pikih can beres sebab lawan ke pikih teh leungit teh lain berarti teu make eueuh pikiran kana pikir Allah geus ieu mah berjalan dengan sendirinya Allahu akbar Allah sabi Allah eta mah geus nu kos kitu teh geus jalan kacai geus teu kudu diinget-inget geus terbiasa tah mah kuari mah ngingetkeun keur aya dina takdir Allah nangtung teh ieu teh ku Allah ditangtungkeun ruku ku Allah dirukukeun ngan lain boga pikiran kos kitu lain tah mah hayal atuh ngaranna perasaannya anak geus lain nyana nu salat Allah bae Allah nu mantak kun Allah teh dibikeun ka nyana subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi idza arada Allah syai'an ayaqula lahu kun fayakun cak Allah kulantar sia atuh geus adi aing kun aing dibikeun ka sia nu mantak sakecap nyata wali mah aya nu ngangsongkeun kalapa kiai cenah setiap aya cai aya laukan coba ieu kalapa belah ku sia betok di jeron cak aing betok lantaran geus jamung ti Gusti Allah ka dieu belah ku sia belah aya betokan jerona atuh lamun urang bisa kos kitu moal mancing-mancing geus beri belahan bae geus ku urang mah dijualan pan bloon eta eta kos kitu kiai lantaran sakecap jata jasa ieu naon nu diomongkeun percis jasa lah coba ku aing diisin-isin ieu wali ya kiai ya aya jawara bangke ucing diteundeun dihandap dikubur kemudian dicayan di rata-rata undang kiaina pertanyaan eta kiai coba eta tadi dihandap sama kiai naon eta di jerona buka begitu dibuka maruh moe kieu mah jeung base di jerona belut ye cak eta cak jawara kaisinan ieu kiai kaisinan buka cak jalan geus kieu isin ya kiai barang dibuka teh belut beneran pan bangke ucing jadi belut sakecap nyata kun aing dibikeun ka sia cak sompralna heulanan ieu mah hayang naon sia matak wali mah tuh lamun hayang sugih atuh mantep jasanya nama bisa jasa ngan nyana geus teu hayangeun geus kitu justru sugih teh ngahalang-halang tuh ya nah iya asal geus datang ke perasaan kos kitu rakaatun sarakaat min alimin billah afdalu min alfi rakaat min jahilin sebab dah atuh jana mah leumpang geus jeung Allah bae jadi innallaha ma'ana geus karasa ti dirina
boga rasa geus jeung Allah bae mantap kira tilok loba salatna tilok loba mantap beusi di lemur kiai tilok loba salat eta meureun jadi jana ngarasakeun nikmat cicing tilok roba ngeunaheun robah teh berubah ke perasaan batin cicing nikmat teh keur nikmat teh keur jeung Allah menang karak menang kubelangku cici nikmat berasa anjing Allah ini saya jaritakeunana tah mah urang menyaritakeun nikmat urusan perasaan ka Gusti Allah hese ngomongkeunana sebab hese nyaritakeunana lain dahareun lain inuman perasaan tah mah tak ieu lah jelema geus jadi ahli Allah model kos kitu nya nama cicing neulekeun kanu zikir neulekeun kanu salat geus aing nyebutkeun ambrang mah tuh henteu ngankeun bae ngan encan datang ka nyahoan keun datang maka nyahoan tah ieu rakaatun min alimin billah afdalu min alfi rakaatin min jahilin billah tah kumaha ieu engke tahapan-tahapanana manusia teh dibere tahapanana ku Gusti Allah sesuai jeung batinna disesuaikan jeung batin tahapanana datang ka mana di dinya tahapanana datang ka dinya di dinya batin-batinna datang ka dinya di dinya mulyana batinna datang ka dinya di dinya mulyana nu mantak teu bisa ku ari diulah-ulah Muhammadiyah ngaulah-ulah menghormati ulama sebab manusia takut musyrik moal bisa lantaran jelema dimulyakeun ku jelema teh aya batinan anu hese dibahas aya kolbu, aya ruhani sir nu hese dibahas hese tah mah ngabahas eta mah tita ulah dihormat ge ka Kangjeng Nabi geus ulah cium tangan jasarua manusia teu bisa tetep bae sieun bae hebah bae ka sahabat ulah menuhankan manusia teu bisa lain nuhankeun urang teh luluh sorangan nang Gusti Allah sebab nyana boga darajat nyana boga makom didinya nyana aya makomna urang henteu dititah ieu ku sasage titah cium tangan urangna hayang cium tangan sorangan teu dititah kudu menghormati bila perlu mah sujud mun dimeunangkeun ngan teu meunang ulah sabenerna mah cium tangan ge ulah komo ruku jeung sujud mah tamah haram murtad ngan teu karasaeun nyana sebab nyana teh ieu keur ngabuktikeun martabat si eta jelema menang Gusti Allah disesuaikan jeung martabatna jelema teh ngahormat teh aya Allahan di jerona tah lamun Muhammadiyah ku urang dicaritakeun kos kitu kakarak nyai-nyayan ja lain nyaring lain ngahormat ka jelemana ngahormat ka ruhna teh geus Allah-Allahan bae ngan hese nyaritakeunana Allah ngaloyogkeun seperti kitu teu bisa diulah-ulah teu bisa dikondisikeun teu bisa bae tah mah dikondisikan supaya kabeh carium tangan embung hate embung mah awas hati-hati itu aya jelema gede di itunya aya bupati urang kudu cium tangan kabehan urang tita cium tangan ka bupati jadi najis Allahan aya ge korupsina di jerona tapi aya jelema ahli Allah teu dititah deui nyana daek cium tangan nyana daek diparentah nyana daek ku maula lain ka nyana mah sapira nyana mandi ge tilok sapiranya anak jelema cumplang-campling cuman ruhanina aya Allahan sedangkan urang kapan nyembah ka Gusti Allah sujud ka Gusti Allah ieu jelema deukeut ka Gusti Allah di jerona aya Allahan teu karasa urang teh ngahormat ka nyana jalain ka jelemana aya nu dikandung di jetah martabat eta teh dibuktikan ti jelema-jelema embak lamun aya jelema norekat guruna nganyahokeun si eta rada jadi norekatna aya tanda ngan meuli caritakeun lamun aya jelema norekat melalui menuju hakikat jadi ka henteu atuh kajawan aya tandaan kajian teuing 10-an bareng ya sieu mah jadi kanyahoan ku guruna aya tanda kahiji eta cirina tanda kadua eta cirina tanda katilu eta cirina ngan moal dibejakeun moal aya ngan nyaho we si guru teh jadi teu budak mulai endek jadi aya tanda ningali tina reaksi manusia kos kitu kadinya siata kitu tahapan-tahapan aya tanda-tandana tak
eta teh geus moal bisa dibohongan. Moal bisa dibohongan bae. Kahiji tanda pertama kakarak diangkat ku Gusti Allah, deuk ner-neran nyana teh. Dina torikoh kakarak deuk ner-neran aya tandana. Eta cirina geus dibejakeun dina kitab da ciri kahiji kitu bakalna. Ciri kadua kitu, ketika naik jadi wali eta tandana. Nu matak jelema bisa ngomongkeun nu ahli Allah mah wali. Keur kaceplosan ngomong atuh aya tandana. Atau ayat tanda geus moal kasaliru kajen kumaha ge. Moal kasaliru geus aya tanda 9 tanda kewalian aya di jelema. Memeh diangkat jadi wali. Nah, kakaraknyana mulai dek susulukan bae ge geus lain deui. Dina larangan-larangan akunyana dijauhan, perintah-perintahna kumanehana dilaksanakeun. Bari ikhlasna geus ayaan, lain deui engke je. Lain deui jasa tanda kahiji eta encan jadi wali kakarak dek mengarahna lempeng. Mengarah dek lempeng sulukna memasikeun jauh kene geus aya bakalna reaksi geus aya reaksi teu bisa dibobodo jeung teu bisa dikondisikeun kos kitu bae ke tahap kadua ke tahap katilu kakarak mulai dek naik kanyahoan terus ka ditu da makom ieu kanyahoan nu mantek nyaraho wali situ wali pancena layaripul wali ilal wali berarti sia teh ngomongkeun itu wali nyana ge wali ulah loba omong siapa-siapa bae. Sebab dicaritakeun ge moal ka harti aya Allahan di jerona geus datang ka mana tata kagedean Allah nu aya di jero hate manehanana kagedean Allah kamulusan Allah kabersihan Allah nu aya di hatena kadeuleuna di mana dina reaksi-reaksi jeung aya tanda-tandana bae engke bakal aya tanda-tandana tah eta teh jelema ngahormat ka dinya sesuai jeung martabatnya nana diulah-ulah gitu moal bisa kajen kumaha ge di zaman Belanda mapan kafir tapi tetap baik nggak hormat. Gus Dur berhadapan jeung Kristen nggak hormat baik. Buddha berhadapan jeung Gus Dur nggak hormat baik. Geus puguh kiai mah di luar mah ngomongkeun Gus Dur buta lah, Gus Dur kitulah di hareupeun mah hehehe da kumaha. Teu bisa dibohongan. Aya Allahan di jerona nu hese dibahas. Di luar mah kiai diomongkeun anulah deukeutan coba ge. Teuk datang ka kuat bae ge manehanana. Tek datang ke wani bagi dek ngomong naon makin ngomongkan makin diharap makin sieun lantaran naon berontak di jero nur ilahi na kamanehanana sieun bisa ngagadaprak diharap teu saeutik jelema nu ngomongkeun ahli Allah ndek ngomongkeun macam-macam di luar mah diharap mah ngan teu jadi tape roa moal kuateun mantak naon kitu karana berjuang lamun lain ahli Allah moal bisa di luar diomongkeun bae ku saha bae diomongkeun harepan moal bisa kumaha teu kudu ngomong ahli Allah mah nur ilahina nu berontak jara diberesieun teh heula nu mata kafir teh diberesieun ka kafir teh diberesieun ka Kangjeng Nabi kafir teh musuh diberesieun ka para sahabat kafir teh ngan saukur 3.000 Khalid bin Walid ngalawan 70.000 menang jauh seadag-adag sabaraha persentasena tapi menang perangna kunaon eta diberesieun kafir datang balik gakarak deuleu doang sieun geus ngogolepak ti heula endeu kumaha atuh kos jelema bogoh jasa ka awet tidak berdaya aduh bertekuk lutut kuat jasa apapun kepunyaanku akan kuberikan kepadamu aduh hatiku luluh di hadapan lu eta kos gitu ya sinar ilahi nur ilahi itu menang macam-macam sebab nyanana geus disogok moal bisa komoleutik geus da dibere sakitu bae teh dibere sakitu bae nyana mah ieu diomongkeun tilok ngomongkeun deui dibenduan tilok bendu deui da kumaha atuh dibere sakitu teh dibere sakitu lantaran nyana geus make konsep Allah jamere teh lain jam nyana nu untung nu mere geus kitu bae teh hese jadina geus dibere sakitu teh dibere teu ngomongkeun hese atuh kajen kumaha ge di luar ngomongkeun sadag-dag hareupan tek datang ka wani ngomong bae nyanana teh nyaona naon nyanana mah cuma naon nur ilahi nu berontak ngancam ka dirina nu mantak aya bae istilah katulah eta bahasa katulah teh eta sing hade dan Allah eta teh kos kitu teh ngan engke si jelemana dibere pirasat ku Gusti Allah pirasat jelema mukmin wali teh leuwih naon gitu karena tajem tibatan pedang leuwih seukeut tibatan pedang aya Omah Irama mah lain lidah itu sangat tajamlah lebih dari pedang eta
kamakola Kiai Haji Roma Irama. Nah ieu mah nur ilahi hese geus. Nah ieu geus kos kitu tak rakaatun sarakat min alimin billah afdalu min alfi rakaat. Geus hese tah tandingna sebab nya mah teu keur salat Allah 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 Allah. Geus teu melu nya mah urusan zahir mah teu kaburueun hiji bae besi leupas ti Allah. Tah mantak urang nyaho bae jelema bodoh mah paeh teh paeh bae. Jelema pinter rek pinter ka Allah moal aya paehna nya mah. Sebab keur hirupna dia teu eureun-eureun ka Gusti Allah. Paeh so teh zahirna doang, rohna mah Allah-Allahan bae terus teu paeh. Ahli Allah mah ngan pindah doang. Sebab keur hirupna ge Allah-Allahan bae. Nu bodoh mah paeh teh modar. Tapi ahli Allah mah paeh teh jasadna hungkul, rohna mah tetep Allah 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 Allah. Bisa ku urang dihadiahan. Ya Sultan Aulia Allah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani data. Aya naon sia Syekh Abdul Qadir? Emang urang mana Abdul Qadir orang pondok tukang lauk. Bisa hadir. Syekh Maulana Hasanuddin teu paraeh henteu jelema. Kayak tempat khusus, tempat para wali Allah, tempat para solihin khusus, tempat para ulama khusus, tempatkeun ku Gusti Allah roh teh tempat-tempat mah. Nah, nu kakalayangan ka mancanagara, ieulah jelema nu diangkat jadi wali Allah. Hayang ka mana bae? Nu mandak ka Mekah, ih ka Pagi. Tuh. Ka Cikupa, jija aya di nu ngora. Lain deui eta mah. Rohna aya. Masyaallah, ieulah rakaatun. Ya min alimin billah ika karak sakadar skema-skema na hungkul digambar-gambarkeun seperti gitulah. Nah lamun berangkat ti awalna ieu nu leuwih hese urang geus jaritakeun jadi nama babari. Tah jadi rumus namun berangkatna eta make makom ieu make hal. Nah ieu nu kurang dek diaji ge wal narji ila ma kunna bisodadihi minal isyarah. Urang balik geura kana pembahasan nu kurang keur dibahas nyaeta tidak isyarah tentang hal fanaqulu wallahu a'lam.